أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Kanjeng Nabi teh dina Al-Qur'an ku Gusti dijelaskeun wa innaka la'ala khuluqin azim. Kanjeng Nabi boga akhlak na anu pohara pisan agung. Ku akhlak etalah jelema bisa luhur pangkat. Harga seseorang tergantung akhlakna. Lamun akhlakna saetik hargana ge murah. Malah mun eueuh akhlakan mah atuh sarua jeung nu disolear teh. Ieu ge aku dengan eueuh buntutan doang. Mun boga akhlak setengah tuh mahal hargana, komo leuwih teh setengah. Jadi tergantung kumaha akhlak. Kangjeng Nabi nu mantak dibahasakeun dina berjanji anta syamsun anta nurun fauqa nurin. Anta syamsun anta badrun. Anjin teh wahai Muhammad syamsun lir teu beda jeung panon poe. Begitu panon poe nyorot, masya Allah katingali jelema poe peuting jol panon poe nu kasep kaciri kasep nu geulis komo nu geulis mah rada remeng-remeng endekna kadeuleu bae hideung kadeuleu kadeuleu ku panon poe mah kabeh isuk-isuk begitu panon poe timbul ya Allah eueuh nu teu kadeuleu boro jelema hewan jarum potong ge nu ragag kadeuleu kabeh eta panon poe kasorot kabeh ku panon poe anta syamsun. Nah begitu Kangjeng Nabi lahir jauh urang jarakna tapi sorotan Kangjeng Nabi na masih aya disorot ku Kangjeng Nabi ajerus di akhlakna kadeuleu si eta sarua kadeuleu we tek lupat ka mamana kek sebab panon poe Kangjeng Nabi mah leuwih pohara. Atuh ieu mah pokona deuk nyumput ka mamana ge dep kolektor teh nuturkeun bae. Kadeuleu ieu sorotan Kangjeng Nabi mah masyaallah. Bahkan panon poe mangan sakadar nyorot jang urusan-urusan dunia tapi Kangjeng Nabi mah nyorot bisa nempo ka alam kubur. Sorotan Kangjeng Nabi bisa nempo ke alam akhirat, bisa nempo surga, bisa nempo neraka. Ieu urang diuk di dieu lantaran aya panon poean di kolbu urang. Panon poe Kangjeng Nabi bisa diuk simpul di dieu aya sorotan Kangjeng Nabi. Taha urang sebagai umatna bisa caang seperti Kangjeng Nabi nyorot ulah wakas sa Indonesia heula urang mah nyorot teh Kangjeng Nabi mah sadunya urang mah nyorot teh sakabupaten heula luhur teuing sa kabupaten mah sa kecamatan
ulah sakecamatan temen lega teuing sadesa. Desa ge masih kena lega teuing ieu mah lah sa RT. RT ge ieu masih kena panjang jeung lega teuing sa imah bae. Pamajikan geus teu kasorot ku salaki. Sebab salaki eueuh cacaang. Jadi ayah salaki teh di imah teh pamajikan teh ringrang perasaan asa di neraka jahanam. Teu kasorot ka ku salaki teh di imah teh. Kitu kene salaki aya di imah mun pamajikan eueuh panon poean, eueuh adab, eueuh akhlak atuh salaki ngumbara teh di imah. Imah nang nyieun nyana nu mere dahar pemajikan nyana kendaraan nu nyana tapi di imah teu dek ngomong manyun bae. Sial itu. Jadi di imah teu kasorot pamajikan teu kasorot ku sinar salaki teu kasorot ku sinar pemajikan sinar Kangjeng Nabi yakni akhlak. Nah iyalah bakal jadi ngumbara di imah ge boro-boro yang nyorot sa RT sa desa sa kecamatan di imah bae ge ieu pasini malul di imah pasini jeung tatangga pasini lantaran eueuh sorotan Kangjeng Nabi. Dah sok gerage kurang randapan geus datang ka mana ieu aya sinar Kangjeng Nabi di kolbu urang. Kiai Haji Jamal mah di Pandeglang ka dieu nyorot nyana. Beuh. Nya dandeuk nyidaran di dieu. Masyaallah horeng nyana ge bareng balik ribut. Horeng ara rese. Masyaallah karim. Saki urang boga pamajikan karak hiji lamun dua atuh geus mun dua mah tsunami asa. Tah sidah pantat belajar urang berakhlakul karimah nuturkeun Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghalli anta misbahus suduri. Eta lamun didongengkeun dicaritakeun moal anggeus datang ka subuh kakarat anta syamsun doang. Padahal poe Kangjeng Nabi mah 14 abad nu silam Kangjeng Nabi masih nyorot ka dieu. Ya Allah ya Rabbi terus kuari orang bisa nempok ke alam kubur sorotan Kangjeng, nempok ke jembatan Shiratal Mustaqim sorotan Kangjeng, nempok ke surga sorotan Kangjeng. Mantak ulah hese-hese orang hayang luhur di mata Allah deketan Kangjeng Nabi. Cara ngadeketan Kangjeng Nabi lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabaraha kiai ulah loba-loba sapeting 4444. Jasar emang sia mah kos kitu. Oh dibere 4444 teh. Agoak 444. Loba ting 44. Loba keneh opat. Ah dasar sia mah neraka. Nek sinaran kumaha Gusti Allah batur madalail ieu mah opat bae ge masih nawar keneh bae lah geus bodoh teh ku Bang Haji bae nya tah ieu deukeutan Kangjeng Nabi teu anta syamsu sinar Kangjeng Nabi pohar belajar. Tapi belajarna kudu boga guru jeung guruna nu bener. Guruna nu bener salah guru bahaya. Salah guru bahaya. Oh sia boga guru Mbah Google. Aya jelema bangsawan
boga anak ku dedeh jeung nyaahna dididik anak teh bahasana supaya sopan kan ari di Bandung mah Garut Parahyangan beda aya bahasa teh lamun ka batur beda ka urang beda urang nanya ka batur mulih di mana ka batur tah jang urang mah wangsul di pasar Bandung itu menang kieu mulih di mana oh abdi mulih di pasar eta teh sopan teuing ka awak beda urang nanya gaduh putra sabaraha jawab ku urang oh anak 4 jang urang mah anak 4 tah beda lamun batur mah ka urang putra sabaraha sopan oh urang oh ieu teh putra abdi sopan deui oh kok mau ke Haji Pendi mah iya saya mah iya mah penjahat abdi tah jadi beda bahasa teh Bandung dah terus Garut Tasik Ciamis Masya Allah mantap lamun urang Tangerang boga kawau ulah waka urang Bandung urang Karawang bebeaka itu siapa sok aju seuri ya Allah eta geus disebut jang neng ka motor Masya Allah aduh diomong deh bade ka mana mobil jang neng mobil ya Allah ekeng bade kawan ekeng tah eta ku bahasa bege ya Allah betah aduh coba di mah Haji Pendi da ka mana tuh sia ada ka mana tuh sia kadengena ge lain deui ngegeleger kana otak galedeg asana perasaan iya cerita orang abdi bade tuang heula bau kasorangan sopan amat ulah tuh ka batur bade mangga bili bade tuang heula mangga tah eta Parahyangan ka urang mah tulah tuang kayak adik aing dik nyatu heula eta pondok eta bahasana geus eueuh jang batur eueuh jang urang eueuh jang kolot eueuh jang nu ngora urang tapi lamun di urang di sopan-sopan teu betah bahasa urang mah ngeunaheun bahasa sia aing bae asana seubeuh bahasa teh nah ieu mah aya jelema gede bangsawan ngadidik anak biasa dididik bade ka mana tuh kan ya upami ditaros ieu pun ramah kan geunah dididik satu ketika nyana dididik mama hayang kieu ulah kieu ceuk nyana teh bahasa nu sopan mah nyanyi hayang kieu teh nyanyi oh nyanyi jadi upami bade kehampangan nu sopan sekali nyanyi mama hoyong nyanyi tak berarti kieu oh sopan ini satu geus bae nya asal mama hoyong nyanyi yanteur ka WC eta bahasa sopan jasa sopan nyanyi ka kieu nyanyi satu ketika bapakna ka Mekah pannyana diurus ku Nini nang ngurusnya na peting pas peting teh ngomong Nini hoyong nyanyi gandeng tuh gandeng puting banyak nyanyi cak mana ipan beda cina ieu mah ieu ulah nyanyi kumaha ka tetangga engke bisa ditahan ku nyari tapi kan kita gak tahan Nini hoyong nyanyi pisan gandeng tetangga kumaha ulah teu kiat hoyong nyanyi teu kiat-kiat teh mata nyanyi mata dicepil Nini bae cek oh kenging hangga waduh dikihang wer tah eta teh salah guru eta nu kos kitu teh tah eueuh di Parahyangan ge ai kieu kudu nyanyi mah tuh eueuh paling ge kahampangan tah eta ngarana bener guruna ieu mah atuh salah guru tah nu mentak korban Nini
waduh ceknya ya boga injuk kieu teh aing menyanyi nya salah guru tak ulah salah guru komo Kangjeng Nabi ngadidik akhlakul karimah make aturan-aturan Kangjeng Nabi. Masya Allah Kangjeng Nabi ngatur lain ngatur ti diri Kangjeng Nabi tetapi ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Nah iyalah tuturkeun Kangjeng Nabi ngaludahna Kangjeng Nabi mah ka dieu ka kiri lamun heuai tah make ieu tah tutu make kenca eta adab ngaran Kangjeng Nabi itu kajepen di malantaran teu adab ayo wal Masya Allah kula can nyaho mah ise Masya Allah toke teh naon ieu orang itu make adab fokus gitu makelah adab urang lamun rek WC make suku kenca lengkahkeun kenca ka jero sebab tempat nu hina adab Kangjeng Nabi macalah doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith abdi ngalindung ka Gusti tina setan-setan lalakina jeung setan-setan cewekna tuh Haji Pendi bagus ya doa ieu pakai dahar salah guru Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith heuy doa naon teh urang ngalindung tina setan lalaki setan awewe kan bagus nya teh eta kan salah guru tak iya ya Allah ya Rabbi mantap bentukna jokos kieu salah guru ka masjid berarti kan suku katuhu terus maka doa Allahumma ghfirli wa tahli abdu warahmat nah etalah aya cara-cara KWC wayahna sing hade sebab di WC mah eueuh malaikat mantak sing hade di WC ulah lila teh eueuh malaikat rahmat malaikat kiramul katibin moal milu nyana ka WC sebab teu betaheun malaikat di tempat-tempat anu bau mantak urang lamun di ruangan lamun hayang cepet wiridan hiji steril ke tempat teh bersihan kadua semprot make minyak nah mun eueuh menyan eueuh masalah eta sesengitan geus urang kakarak ge maca sholawat hiji dua malaikat hadir Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tunjina bihi di samping tempatna sengit ieu baham urang nu kaluar ti urang Quran sholawat zikir kaambeuk ku malaikat sengit kaambeuna lamun ikhlas lamun teu ikhlas kaambeuna hangru mentak malaikat asal dek asup baik kadinya kadenge meureun Haji Pendi maca sholawat Allahumma sholli sholat nah cek malaikat teh bareng ih kok kieu cek malaikat kok lain deui cenah ambeuna ieu mah cek malaikat bau korung boni mah jadi malaikat ge ngambe mantap teu dibantu ku malaikat sebab timbul ti qalbu nu teu ikhlas boga kahayang jeung muatan-muatan mu ikhlas Masya Allah sengit cek malaikat dia sholawat ku sengit-sengit teh tempatna sengit sholawat nu kaluar ti urang sengit akhlak sing hade wa inna ma bu'itsu li utammima makarimal akhlak nah segala rupa ngan ulah salah guru sakumaha tadi pencage salah guru pencak bahaya Haji Pendi teh bebeja ka kula boga penca hiji besi dua cimande kula mah percaya bae tapi sok rada dilirik-lirik bae coba kuda-kudana kumaha ngajotosna kumaha sebab kan ngajotos ge beda aya nu kitu aya nu kieu aya nu kieu
anu kieu mah teh lain penca beurnya. Tah satu ketika belajar ke Demak, mana pepencaan di masjid Demak pepencaan. Aya nu bisa penca di toel doang gitu saya pikir ngaguling. Ye, cenah si ai ndek ngarengkas bebeja mah aya penca bebeja. Waduh. Guys cakulai guys kajen ieu mah kieu bae heulanan. Saha nu pernah belajar penca di Haji Pendi? Berarti neuleuh muridna kan? Bejaan si A, si B, si C pernah belajar di Haji Pendi. Atuh paihnya teu pernah seri-seri aja. Orang guruna nu salah. Nah ieu si Hade kulawa ngabejaan si Hade sebab kuari loba Syiah. Loba Muhammadiyah lain mah Wahabi geus puguh Persib. Lah ya hati-hati haras urang dekat sorga cepet ternyata salah numere lawang jeung jalan ka sorgana. Teangan ahli sunnah wal jamaah sedengkeun kabeh ge ngaku nama ahli sunnah wal jamaah. Hati-hati besi aya anu magahan teu kunut mundur, musti aya nu magahan salat teu usolli mundur. Tapi sejarah nu ngaji ka dieu ka Cilong oke, nu Kristen milu ngaji haju masuk Islam, Buddha milu ngaji asup. Aya sababaraha tokoh Muhammadiyah di PAUD Muhammadiyah, TK Muhammadiyah, SD SMP SMA Muhammadiyah, kuliah Muhammadiyah, tokoh Muhammadiyah nyilulah ka dieu ngaji geus boga anak keduanya direnung Masya Allah ngomong di hareupeun simkuring cek manehna tatadina teu resep kana marhaba ku ari jadi resep, tatadina tara kunut ku ari kunut, akhir alhasil berbalik ti Wahabi ku ari ka ahli sunnah wal aktif milu ngaji ka dieu. Masya Allah tah lamun Muhammadiyah jadi ahli sunnah, Persis menjadi ahli sunnah, anu Buddha asup Islam, Kristen asup Islam, Katolik asup Islam, di Bitung mah Islam asup Kristen dibalik. Na'udzubillah min dzalik. Mana geus jarik bae pukula lamun dihitungan di Bitung aya, di Cikupa aya, di Belaraja aya, careurik indungna lantaran anak seperti gitu. Aya nu asup Wahabi sagala, aya nu jadi Wahabi ceurik bae bapana kieu ustad bapana, anakna disakolahkeun di Semarang. Ya Allah ya Rabbi kuari ngalawan lain lalagaan ngakolotna. Kukulat ditah ka dia tuh coba anakna teu daeke. Maksudna nek ngobrol bae moal mal kuku mah ngobrol lalauna. Encan ngan tinggal ceurik gue ya sing ade ulah sarah guru. Tah kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.